tadzkirul asjar dan ikut tetap setengah saking hikmah utawi ngalanangkeun pirang-pirang sajar. Qadarada alaihi salatu wassalam teman ngarepkeun ya Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Yuzirul qudrata ingin ngalahirkeun ya Kangjeng Nabi ing qudrah bila hikmatin kalawan ora hikmah fi syani tadzkir ing dalem kalakuan ngalanangkeun. Pasaqatati simaru maka logor apa pirang-pirang buah faqala maka ngucap ya Kangjeng Nabi ing lapad antum alamu bidunyakum allati hiya mahalul asbab wal ilal. Awi sira kabeh iku kang leuwih weruh kalawan dunya sira kabeh kang utaya dunya iku panggonan pirang-pirang sabab lan pirang-pirang helat. Kadzalika al-qada wal qadar wa kadzalika tetep dina lalampahan urang ibadah ka Gusti Allah aya kelas-kelas. Lamun urang kelasna kelas syariat atuh kudu cicing dina syariat. Urang kelasna kelas thariqah kudu sing akur jeung aturan thariqah. Ketika urang geus asup dina hakikat atuh urang kudu nyumput-nyumput dina kahakikatan. Kelas hakikat. Sakumaha nu dicaritakeun kamari bahwa moal leupas kudrat tina hikmah. Sebab nu dipertanyakeun kuno bodoh mah hikmah, yakni sebab jeung elat. Kudrat nama tinggalin bagi jelema nu bersyariat yakni nu bodoh. Ketika nanya ke naon sababna Ki Zaid sugih teu bisa dijawab atuh Allah Maha Kawasa nyugihkeun jelema teu bisa kitu. Tetep kudu dicaritakeun hikmah perjalanan menuju sugih. Oh, nyahos ya nu mantek sugih. Emang dagang nya nama. Jaki Umar ge dagang aja jas. Atuh lain deui. Ngan ieu perjalanan Ki Zaid sugih dagang. Dagang naon? Anu ojah heueuh. Ki Zaid kok hebat amat sih ku hari. Nyana eta jadi kiai emang ngajina di mana? Oh nyana mah teu ngaji deui jadi kiai bae. Ah teu kaharti aing mah. Yeuh atuh Allah Maha Kawasa. Aing ge ngarti bego. Nyaritakeun kakawasaan Allah moal geus jeung nu bodoh mah. Nyaritakeun ke Maha Kawasa Allah teh teu kahartieun bae tetep bae perjalanan. Oh, mimiti mondok nyana di kampung pondok. Ti mimiti lahir datang ka pae teu pinter-pinter. Eta mah lain mondok ngaji lembur. Nah, jeung geus mondok anu oh jah heueuh. Pinter lah nyana, jadilah kiai kaharti perjalanan. Nah, teu bisa jeung nu bodoh nyaritakeun langsung kudrat. Tetep bae sanajan kudrat eta ebreh bagi jelema nu aya di kelasna. Tapi bagi nu can ka kelasan mah katutup urang nyaritakeun kudrat. Kangjeng Nabi sumping nyumpingan petani. Ku Kangjeng Nabi ditingali dipandang kemudian Kangjeng Nabi naros nuju naon ieu? Tuan, ieu teh nuju ngawin-ngawinkeun korma. Hah? Dikawinkeun sumuhun. Maksudna dikawinkeun bebesanan meureun. Ai ti dituna we Tuhan menurut ahli pertanian korma mun teu dikawinkeun atuh moal buah. Ah. Cek Kangjeng Nabi geus kudu dikawinkeun. Allah mah jang Maha Kawasa. Keun coba antep. Diantep. Langsung seminggu sebulan bener bagus. Pas kembangan kembang. Buah murah buah.
buahna murag murag biasa murag bebe jadi ka Kangjeng Nabi Kangjeng kadinya Tuan anu cak Tuan teh ieu Allah Maha Kawasa ku kami teu dikawinkeun kormana bagus tangkalna bagus kembanganna buahna murag oh buahna murag ya Maha Kawasa Allah nya ieu Maha Kawasa namangan ieu kami kumaha sedengkeun ieu perusahaan kami. Oh cek Kangjeng Nabi kudu dikumakeun atuh, atuh kudu dikawinkeun carana kieu. Oh cek Kangjeng Nabi asa katu kawinkeun antum a'lamu bidunyakum. Anjeun leuwih nyaho urusan dunia sok kumaha anjeun bae. Oh kitu Tuan. Sabenerna mah Maha Kawasa Allah. Ngan anjeun lantaran kurang teger dina kamakawasaan Allah. Jadi maneh mah pikiranna teh kudu kana dikawinkeun bae mun maneh langsung Allah Maha Kawasa sanajan teu dikawinkeun ge buahan. Keyakinan kadinya pasti bakal buahan rapingan ente kulantaran antum percayana kana urusan hikmah sok antum a'lamu bidunyakum geura kawinkeun gitu Tuan dikawinkeun ku sahabat tuh barang bae buahan bagus Kangjeng diondang deui Tuan tuh hasil kawinkeun mana ngawinkeun kan bagus ya heuy nya bener bagus ditungtun eta si sahabat yuk urang ka dieu amana tuh korma menang melak kaula tuh teu dikawinkeun leuwih bagus kan yaho cenah jadi Kangjeng Nabi ge melak korma hiji teu dikawinkeun buahna luar biasa je paneta teu dikawinkeun ge bagus keyakinanana langsung ka kudrat Allah lantaran antum mah keyakinanana ieu keyakinan kana hikmah ya berhikmah nu matak sakelas lamun ente kuari keyakinanana kana hikmah jeung sebab laksanakeun lamun ente keyakinanana geus langsung kana kudrat Allah lah itu langsung ka kudrat bakal bagus jadi diukur ku keyakinan mantak lauzada latoro tambah keyakinan hiber sia wah langsung lolonjak bae nya lagi coba hiber tah jadi hirup teh diukur ku keyakinan urang dumantak ge ibadah urang, salat urang ditimbang. Aya nu salat ngan saukur 2 rakaat tapi timbanganna langsung berat. Aya nu salat ratusan rakaat, ribuan rakaat tapi teu daek nimbangna teu daek berat-berat. La ilaha illallah ahli hakikat hiji doang berat jasa. La ilaha illallah kiai nu sak pendopo ribuan teu daek berat-berat. Tidak berat-berat tak hiji la ilaha illallah bidat keyakinanana ketika nyaritakeun ngucapkeun la ilaha illallah sifatna pagaweanana tingkahna hiji Allah teh hiji sifat hiji pagawean hiji asma hiji zat hiji hiji bae seakan-akan nu sejen nu ayangan Allah boro-boro makhluk-makhluk nu lain sorangan ge perasaan nu aya Allah teh deuk ngaleungitkeun rasa sorangan aya bae ge hese jasa rasa sorangan teh nu aya teh ngan Allah doang la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah rendah la ilaha illallah la maqsuda fil wujud illallah naik la ilaha illallah la matluba leuwih luhur la ilaha illallah la maujuda illallah tapi kan eta mangan sakadar bahasa teu meunang dipindah-pindah ku urang sok aya pun la ilaha illallah la maqsuda la ilaha illallah la ilaha illallah eta mah omongan eta mah lain kudu diomongkeun rarasaan urang lamun geus ibadah make rarasaan waduh geus eta mah dasa lamun urang ibadah geus make rarasaan geus hese nyaritakeun rakaatna ge hese sebab mun make rarasaan urang salat teh tengah peuting make perasaan poho kan Allahu akbar perasaan kadang-kadang ngan sarakaat doang ajo hees nya perasaan hese engke urang dibere kaanehan ku Allah dibere kaanehan teh teu karasa urang ge ngahuleng we satu ketika urang ke dibere misal ku Allah dibere ya misal ku Allah dibere maca Quran lah urang tengah beuting maca Quran ditenangkeun
maca Quran teh geus teu hayang nanaon hiji we Allah. Ngan ieu mah keur carita Allah mere. Urang maca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Misalnya Allah mere teng ngeunaheun perasaan. Ngeunaheun teh lain ngeunaheun sora, lain ngeunaheun makhraj, tapi ngeunah sabulbul urang maca teh ngeunah. Hese tah urang nyaritakeun kos kitu mah ngeunah teh ngeunah be. Ngadenge batur ge ngeunaheun ku ngeunah. Urang can sadar tah, kan ngeunah be ngeunah. Dedengean urang katutup. Bakal teu ngadengenan naon urang teh teu ngadengenan naon, ngan urang teh kan ngarasa ngeunah teu ngadengenan can engah. Dedeleuan katutup, nu kadele Quran we heula. Dedengean gitu kene rarasaan asa di mana kukumaha geus teu inget banget maca bae urang. Tanzilal azizir rahim litu moal hayang gancang wajun sasaha ge. Nduk saha nduk saha moal datang moal daek gancang moal bae ka junting. Biasanya na merebet bae ge. Ngaji teh merebet bae. Ketika dibere kos kitu bata moal hayang. Sebab karasa ngeunah. Malah hayang ulang deui Tanzilal azizir rahim itu zara kaum teu maksud tamat ieu mah keur ladat be Tanzilal azizir rahim itu zara kaum ma unzira abau fa ghafilun kebal kadang eureut ngarasakeun ngeunah laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun terus ngeunah teh ngeunah set jol we anu azan subuh Allahu akbar cerik teh ninggalkeun ngeunah taku ngeunah teh ku ngadenge suara azan teh asa papegatan padahal teh deuk ka Allah keneh suara azan teh ngajak deuk salat kulantaran keur maca Quran ngeunah mun maca Quran zikir teh ku ngeunah ngadenge suara azan teh asa deuk pindah ieu teh asa deuk ditinggalkeun cerik. Aduh, kok eueuh. Ieu waktu teh eueuh jang maca Quran teh keur ngeunah. Cerik, nyana cerik teh lain cerik, henteu cerik nyaritakeun dosa, ingatkeun lain. Cerik deuk ninggalkeun ngeunah. Ya otomatis geusana sadaqallahul azim. Berangkatlah misalnya ka masjid. Salat, kan dibere ngeunah deui teh salat. Ngeunah deui salat. Lamun dibere ngeunah bae terus. Lamun geus teu ngeunah caruan henteu bae terus. Ngeunah tadi bere ngeunah. Aya dikurangan saeutik ku Allah. Nu mantak dikurangan neuleuh makhluk. Kaganggu. Mantak sok embung neuleuh makhluk teh embung. Kaganggu ku makhluk, kaganggu ku sora, kaganggu asal aya makhluk keur tegah teh pindah. Mantak sensitif nu kos kitu mah sensitif. Pindah trek oh ka ngeunah leungit. Anu bertahan terus eta misal kuari misalna ngeunaheun salat diberena terserah Allah beurang misalna jam zuhur dibere ngeunah teh zuhur aing ngeunah amat terus ba'diyah zuhur ngeunah amat salat tak ayana salat mutlak teh bagi jelema nu ngeunah geus teu dihitungan rakaat ku ngeunah Allahu akbar embung kapanggih jeung sasaha ngonci maneh Allahu akbar ngarasakeun ngeunah hese jol asar teu karasa pantah asar Allahu akbar asar cerik ieu ngeunah teh bakal ditinggalkeun beres salat asar eueuh salat kan ka dituna tah eta teh teu betah tas asar teh haju eueuh salat tah ka magrib makruh nyana teh teu betah hayang geura magrib bae hayang geura salat teh ngeunah jasa hayang geura magrib jasa eta jelema kelas teh kos kitu urang waduh sagadeng deui magrib nya teu kaburunan naon ieu teh main bola ieu sebenarnya mah sekarang mandi-mandi acan jauh tah urang ieu keur carita jelema nu ngeunah